أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Menang sa malaikat hafadoh kan aya malaikat hafadoh kiri kanan berang dua peting dua atau aya 10 di dia hiji di mana di mata dua gitu takan di celik dua di irung di sungut kan di malaikat hafadoh mun malaikat eta emang kumaha gitu urang hees mun malaikat eta aya sireum asup ka celik urang hees mun malaikat eta asup ka irung jehe komo tukang beca mah nya di bale Pak atuh sewa teu meunang main gapleh eleh Kang beca ban. Datang ka ieu disarekan ku pamajikan atuh doh itu Kang beca mah tuh. Salah ngabohong. Bebejan anak narik didorong. Gede bohong tuh budak. Dorong ulah narik. Tah itu Kang beca eta di ronggangnya nah sarena teh di bale jana sarena jana pentangkal buah mangkaning keur kembangan loba sireum tapi kan biasa bae sireum datang ka dieu malaikat sireum datang ka dieu sireum datang ka dieu tuh malaikat terus datang ka zohor dihudangkeun ku malaikat hudang zohor zohornya neangan tempat putih rebe cak malaikat ku aing dihudangkeun ke tita zohor bolon sia malaikat sendirian we jeung serikeun tolol ku aing dihudangkeun na ngahudangkeun malaikat eta udang toel ku malaikat udang zohor tuh kadenge kan suara azan bener hayya alas shalah hayya alas shalah aki-aki mazum hayya alal falah cek tukang beca deungeun teh budak azan dah SD urang malaikat apa doh aduh lamun malaikat apa doh lenyai segala macem dararatan barang sana kumaha eta teh ngahudangkeun ka urang udang beuting dihudangkeun kan malaikat udang jang sok hudang bae urang na hayang hudang mah hudang bae malaikat kan ngahudangkeun ulah asa aing hudang sorangan si mana hudang sorangan modar sia ke modar sorangan bisa nang Allah abdi hudang Gusti dihudangkeun ku Gusti abdi titah tahajud aya parentah Gusti Allahu akbar abdi lelah gerido sebab hirup abdi teh lillahi rabbil alamin aya di parentah Gusti andai kata paeh keur tahajud abdi ridho daripada abdi paeh keur main remi mendingan keur tuh aya di parentah Gusti ridokeun tunduh abdi ridho dibere tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti sakuari urang diuk di dieu ye haju panas abdi ridho Gusti panas ye lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ye lantaran kikritikan ye Gusti tah aya keneh bae panas nama ridho dan di jalanan lapar nama teu ridho ridokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ye kajeun abdi mah paeh ge prek beneran sia kaye lantaran deuk maksudna deuk mokuskeun lillah ye inna sholati wa nusuki wa ya lillah hirup abdi teh nu Gusti deuk dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi deuk dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek na kajeun ku kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab nu Gusti ieu dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa masyaallah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti jehehe wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho titahna mah ridho aju kuari mun paeh
Itu kumaha ngomong nanya aingnya. Ai teu ridho mesti dicarekan ku Allah. Ai do aing mesti dicabut beneran. Jadi saya can ridho atuh. Ih, henteu nyebut can ridho mah. Ngan aing izin bae nyebut can ridho teh. Geus sih mah atuh cepet bae ku bahas nya jawabna. Maksud sia mun paeh ku ridho. Keheulanya. Ye, angel aing mah kadang sia. Geus sakieu bae, ai paeh sia nusa. Nu Allah. Sia mun dipaehan ku ridho. Engke heula. Ih, jadi mu budak. Eta teh encan ridho ka Gusti Allah. Mun geus ridho mah hampang. Mantak paeh teh anu angel teu ridho. Nu mantak angel kunaon itu aya kabeung berat. Nu mantak kabeung berat kunaon cinta dunia. Cinta dunia teh berat kana paeh. Cinta ka mobil, cinta ka motor, cinta ka sawah, cinta ka pamajikan, cinta ka kabogo, cinta dan sekitarna perusahaan eta paehna hese. Sebab eta lanu ngabang-baluhan ka urang jeung nyeri. Si eta teh nyeri, nu mantak maningan paehkeun heula, memeh urang paeh mutu ko belanta mutu cak Kangjeng Nabi. Paehan, maneh memeh maneh paehnyaan. Paehan naonna nafsu na paehan. Sok geura ge. Ulah cinta dunia zuhud ngaranna. Mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate. Ketika urang butuh pake, ketika keluarga butuh pake, ketika tatangga jeung babaturan butuh pake, sapira dunia. Eta lah ngan datang ka leungeun ulah datang ka hate. Sawah misalnya urang boga datangkeun ka leungeun bae. Urus. Emang pamereti Allah ngan ulah datangkeun ka hate. Komo teu boga sawah, teu boga toko, teu boga teu cinta kana dunia. Ketika datang malakal maut deuk naon pake kabeung berat tuh. Deuk naon pake kabeung berat. Cek malaikat ieu mah deuk dicabut bae jitu mah enggak berat teu ku toko. Toko di mana? Gablek henteu. Oh nya. Mobil di mana? Henteu teu gablek ieu mah. Eta nu dihareup sah eta mah batur eta mah. Cicing di dieu bae eta mah. Pancok dipake, nyana ngajak henteu-henteu. Oh jahe, motor di mana horeng henteu boga. Itu nu nyalande, oh saya hayang mah cokot malaikat takos kitu ieu. Eta motor kempes. Cek malaikat jangan untuk aing. Aduh berat eta mah. Ya pamajikan, los ai daek mah. Majikan hideung ieu. Tas belanja saja naon, mantap boga pamajikan mah kanu gelis-gelis. Besi berat ke paesna. Itu berat, aduh, neng. Cek malaikat bareng ke pamajikan. Coba anu hideung mah, nya pendek hideung. Pamajikan berentak. Pas gitu iya di pasar Jambalaya. Aduh, cek malaikat ieu hampang jasa. Geus gegeran. Udah pake kaberat, tokoh teu boga, sawah teu gablek, mobil teu boga. Pamajikan ge hideung pas gitu. Gegerakeun. Cek. Aman. Coba cek malaikat ini paeh pari teh aduh eta toko mah aduh toko kakarak anggeus ceuk eta mangganing deuk kamari tas ngecot digendut-gendut ku malaikat teh mobil geus aya hiji itu keur ieu deui hiji deui inden Fortuner aja dek diridokeun bantu keula malaikat tuh can neuleuh warnana eta kos kumaha meureun berat teh bae teh ya Allah ye nu mantak Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin Wallahu a'lamu bimaradikul mutasira Muhammadin nani satuhuna ingsun hadani kunudukeun ingsun rabbi sapa pangeran ingsun
ila siratim mustaqim maring agama kang ajeg ibadalu min malilan dan gawe badal saking panggonan siratim mustaqim podina lapadinan kiamat tegese agama kang ajeg mustaqim tegese kang ajeg Millata Ibrahim hanifan tegese agama kangjeng Nabi Ibrahim hanifan alai condong atawa ajegan wa makana minal musyrikin lan orana ana ya Ibrahim iku tetep saking wong kang nyekutukeun kabeh Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Allahu alam bimaulahu alamu bimaradikul mujassira Muhammadun nasalatin satuhuna salatin sunna nusuki lan ibadah ingsun ibadati tegese ibadah ingsun min hajin wa gairi saking haji lan liyane haji wa mahyai lan urip ingsun hayati tegese urip ingsun wa mamati lan mati ingsun mauti tegese maut ingsun lillah iku tetep kade Allah rabbil alamin kang mangeranan alam kabeh la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah alam bimuradi orana kang nyekutuni iku maujud kadi Allah fidzalika ing dalem mangkono salati wa nusuki wa bidzalika lan kalawan mangkono ayat tauhid tegese nauhidkeun umirtu den parintah ingsun wa ana dan utawi ingsun awalul muslimin iku awale wong kang muslim kabeh iku awale wong kang pasrah kabeh min hadhil ummah saking ikilah iki umat setelah umat kafir Quraisy saat eta khususna pabrencai Syiah wa kanu Syiah berkelompok-kelompok berpetak-petak sekte berkuak-kuak bergolongan-golongan lantaran kabeh ngabogaan keyakinan masing-masing. Si Kristen Isa ibnullah, cek Yahudi Uzair ibnullah, kabeh ngabogaan keyakinan. Masya Allah. Aya deui boga keyakinan Maryam banatullah bintullah anak awewe Allah. Eta keyakinan kos kitu jas. Bahkan Kangjeng Nabi Isa dipangerankeun teh ieu hasil musyawarah pengangkatan ketuhanan kepada Kangjeng Nabi Isa. Ambo diangkat pangeran ku jelema. Teu kira-kira Kristen mah eta. Baberencah di jero Kristen ge sarua bae berkelompok-kelompok di jero agama Yahudi ge kitu kene di jero agama kafir nu lain ge sarua mun urang deuleu Hindu di jerona aya panta-panta budak kitu keneh sarua bae Konghucu sarua alirana lain nu jelas Yahudi 70 hiji, Kristen 72. Urang sebagai umat muslimin 73 bakal. Kulluhum finnar kabeh asup neraka ingan hiji doang illa wahida. Nu mana eta? Anu ma ana alaihi wa ashab. Nu sesuai jeung aturan Al-Qur'an jeung hadis ialah ahli sunnah wal jamaah. Kulantaran di kafir teh atuh aya kelompok-kelompok Yahudi boga kelompok Nasrani boga kelompok jeung di aliran-aliran nu lain ge sarua pada boga kelompok maka Gusti Allah ngajelaskeun ka Kangjeng Nabi Muhammad
supaya jelas agama nu bener teh anu bener-bener diboan ku Gusti Allah. Bejakeun Muhammad. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Bejakeun Muhammad ku anjeun ka kafir-kafir Quraisy khususna umum maka seluruh kafir di dunia ini sanyana kaula mahadani rabbi nuduhkeun ka kaula rabbi pangeran kaula nungtun ka kaula pangeran kaula nabejaan pangeran kaula ka kaula kula mah dibejaan ku pangeran ila siratim mustaqim kana jalan anu lurus diam di dianan kiamat yakni jalan anu lurus nu mana millata Ibrahim hanifa tegese agama anu dicekal ku Kangjeng Nabi Ibrahim nu lurus anu mangeranana hiji kanu khalaqas samawati wal Allah lempeng geus tah. Lamun Yahudi mangeranana lain ka Allah nabi na ka Uzair bejakeun Muhammad. Besi Nasrani mangeranana lain ka Allah endahan ka Isa ka Maryam Tritunggal bejakeun Muhammad. Agama nu bener mah ieu agama nu kaula dituntun ku Allah, agama Islam nu mangeranana ka Allah nu baheula pernah dikembang biakeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Urang lamun ka Palestina, ka Aqsa, turun ka handap eta aya makom Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Urang lamun di jalan kapanggih jeung makom Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Tuh Hebron. Jadi urang mun ka Aqsa teh belah ditu Kangjeng Nabi Ibrahim. Di dieu adalah Bethlehem, kelahiran Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Jadi Baitullah min Bethlehem, tak eta teh pangeran baheula lahir di dinya. Dilahirkeun ku ibu pangeran. Jadi nya tak kelahiran Tuhan. Otak datang ka dinya otak pinter tinggal pinter. Pinter tinggal pinter kabalinger waktu kos kitu bae aneh asa pangeran dilahirkeun di dinya. Aju memeh lahir eta pangeran saha? Loba meureun pangeran memeh Kangjeng Nabi Isa saha? Tah, ieu kabalinger mah kos kitu mah. Bejakeun Muhammad bahwa agama nu lurus mah ieu agama nu kaula dituntun ku Gusti Allah dituduhkeun dia ne agama Islam. Baheula ku Kangjeng Nabi Ibrahim dikembangkeun pertama. Nah, hartina Kangjeng Nabi Ibrahim kan mulai dakwah. Anu baheula mah biasa dakwah teh sakaliwat can loba kan jelema Kangjeng Nabi Adam kakara ka anak-anakna doang. Geus mulai Qabil, geus mulai diganggu ku setan. Jelema kakara ka sabaraha ka hitung ku jari geus mulai setan mapan tadi. Ka Qabil terus Kangjeng Nabi Idris saeutik keneh jelema. Tah, mulai jelema rada loba di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Wa ma kana minal musyrikin. Jeung teu aya Kangjeng Nabi Ibrahim minal musyrikin. Kagolongkeun anu musyrik lain. Aya azar bapa. Hiji, kadua. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad inna sholati sanyana salat kaula wa nusuki jeung ibadah-ibadah kaula haji umrah dan lain sebagainya wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillahi rabbil alamin eta terfokus ka Gusti Allah lantaran nu Allah rabbil alamin. Jadi maksudnya salat teh ulah kasih sika gigir ka Allah nu nitahna Allah nu rek ganjarna Allah kunaon hayang kalem kata tangga tuh pan bloon teh jelema. Nunita salat Allah, nurek ganjarna Allah, nurek malesna Allah, kunaon haji urang hayang kalem ka atasan, ku atasan, ku bawahan, ku tatangga dan lain sebagainya. Ih, cak Allah, aing nunita aing nurek ganjar hayang kalemna lain ka aing ka ditu bloon teh budak. Hendak dilempengkeun inna sholati
sanyana salat kaula lillah fokuskeun Allah keur ngaji mah oh iya geus ka Allah geus lah mantep lah ka Allah geus lah ka Allah mulai geus ka Allah praktek bae di imah Allahu akbar aing mantap degeurannya salat abeh kadeuleuan ku tatangga aing pan aing mah ustad belon tah ustad jadi yang kadeuleuan lain gua Allah ku tatangga abeh di pajarbu tah mah ustad hebat jasa salat ti heula bae nya nama beuh pohara lah sada aing abeh ulah kos kitu mah atuh aing moal salat belon teh cibadah moal ka masjid lah aing mah lah sebab aing boga pikiran kos kitu pertama teu bagus nu kadua ge teu bagus kumaha atuh geus bae salat mah konsisten nganu di deuleuh Allah inna sholati sanyana salat kaula lillah wa mahyaya wa nusuki jeung ibadah kaula khususnya ibadah haji ibadah umroh jeung ibadah nu lainna ge ieu lillah ka Allah keun hiji tauhidkeun ka Allah ikhlaskeun ka Gusti Allah aing mah ieu hirup kunaon babaturan geus umroh kabeh tinggal aing encan isin rasana aing mah umrohna moal beres neraka tah umroh tinggalin aing ku babaturan kabeh geus alal umroh geus sararaji tinggal aing doang aing mah dipaksakeun ka jeung kuku mah aing mah ku isin we ku babaturan geus umroh kabeh aing encan nu nitah umroh babaturan apa Allah sih atuh Allah nama pana tuh sia ka babaturan atuh ngan eta kan babaturan ngaranna ge lain nu nitah umroh saha atuh Allah aja yang kalungna kusaha ya bagi dua siapa kuat eta teu beres tah kos kitu teh ulah tah hiji be Allah nu di dalam inna sholati wa nusuki Allah wa mahyaya hirup abdi teh lillah milik Allah dek Allah ngomong mah bisa ya hirup abdi paeh abdi dek Allah kan kajen kumaha sebab nu Allah pokona abdi mah rela paeh hirup di jalan Allah bau mau tukang pidato di luhur panggung mantap jasa eta bos inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah balik tadi amplopan lillah lillah sia kawana eta yes eta lillah anu ngahirupan urang saha Allah nu ngamaehan urang saha Allah aya wasalian Allah nu bisa ngahirupan urang aya wasalian Allah nu bisa maehan urang pae hirup langsa nang Allah rela lamun ku Allah dititah perang rela mun ku Allah dihirupan waktu perang rela mun ku Allah dipaehan waktu perang rela lantaran hirupna na Allah paehna nu Allah perang titah ku Allah di panggung mah pohara Palai panggung mulai guys kita perang siaheula aing matur nyahoan eleh aing lompat aduh boro-boro kita perang ngariung 20-an ngariung liwat ka kuburan kiaina borangan dak sia di sisi saya di sisi aing di tengah kiai parah teh kiai borangan kiai alas ulah nu lompatnya geus ulah nu lompat sia deh tenang ulah sieun jadi nama geus pahieun bareng hirup ulah geus teh lihat ka kuburan babacaan we teh kiai gusak burau kiai nu lompat heula cak santri panjana nu pidato cenah sakira ulah lompat cara lompat heula kita tangga dia tuh panjana sorangan goblok sia lain tutur ke aing sieun jadi santri serba salah ya anu borangan mah kos kitu pernah terjadi kiai borangan zarah teh Pak jarah di masjid ngampar can salat isya jam 12 hiji kiai kan sholat tengah masjid ngenahin kan loba santri loba jamaah
aman cekana. Aing salat. Sholli fardhu isya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lantaran santri ngadenge kiai salat, mundur hiji-hiji kan. Aduh, isin kan santri, kala luar kan. Menang sarakaat tinggal setengah deui. Cak kiai sial. Aing nu mantak di tengah geus sieun. Sia kunaon kala luar. Kiai bingung kiai. Mudah-mudahan we datang ka anggeus mah ulah kabehan keluar caknya na. Menang 2 rakaat tinggal saparapat deui. Kala luar KBJ atuh aing ditinggalkeun sieun caknya deui. Ka 3 rakaat santri kala luar kabeh can anggeus salat. Hoi, sakelah. Kunaon kala luar. Anggeus datang ka tahiyat blodek kiai. Eta borangan kos kitu. Boro-boro mimpin perang, mimpin jarah ge salat borangan. Tah ieu urang mah ieu nyaho ieu kuari. Hirup nang Allah. Aya nu bisa ngahirupan salian Allah. Eueuh. Paeh wa Allah. Aya nu bisa maehan salian Allah. Eueuh. Jadi berarti hirup jeung paeh dosa nu Allah. Rela teh mun kuari perang paeh nang Allah, hirup paeh nang Allah, perang tita ku Allah. Siap. Siap teh di panggung. Praktekna coba. Kiai, ini kiai yang perang siap tante. Kiai lah maksudnya kayak mana? Yayasan kan can anggeus sih. Kakarak salantai, kedua lantai deui. Anapan sapan kreditan. Can bareres ya. Mun bisa mau ulah perang lah. Mun bisa ulah urang aman-aman bae. Lain agama urang kan geus diacak-acak ye ku Yahudi ku Nasrani. Lamun teu perang kan teu luhur, kumaha lamun diperangkeun lah geus urang jadi ibadah tentrem keneh. Ngaji talalentrem keneh, adapun tamu masing-masing bae ka ditu naon henteu urang robah bae coba ieu karakter bangsa kembalikeun ka aslina. Lantaran aslina mah bangsa Indonesia teh kan mulus sangat islami, lantaran kuari teh geus dijajah ku Amerika, jadi kuari ke Amerikaan mantak naon urang kembalikeun deui carana kumaha ya urang perangkeun je paeh hirup nang Allah ieu wakai sakena wakal lanang urang lah tuh satungtung bisa ngaji kene bisa sholat kene tentrem ngariung atuh geus naon deui masing-masing bae sih engke ka ditu anak incu urang ieu kumaha ulah kamikiran anak incu urang bae ngalanan emang teu rela ieu kiai lamun kitu urang perang ieu demi keagungan agama Allah ulah ngomong-ngomong kos kitu lanan sia mah nyeri ka hati aing ngomong kos kitu seukeut sia mah ngomong geus bae lah atuh masing-masing bae sih teu akur tah teu nyambung tah jeung kiai eta mah teu nyambung urang ka kiai hiji deui kiai kumaha kira-kira urang lamun perang bae emang kunaon ieu karakter bangsa geus siap ulah ka karak beurang penting lamun perang bejaan Mang Haji geus teu kuat jasa ieu mah yang perang jasa emang kunaon kitu hutang brek kiai aja blon ieu kiai sugan teh kiai bener gitu. Tadi hutang malulu aing lah mending perang paeh guys lah embung pusing burungnya nama ya bahkan keur carita ja perang mah teu bisa dihayu-hayu teu bisa diembung-embung jadi Irak ge atuh meureunanan hate hayangeun perang teh teu embungeun kumaha perakna bae di Syria ge teh hayangeun teu embungeun di Mesir teh hayangeun teu embungeun tapi kan situasi meureunanan. Nah, anu ngadukung karena perang teh lantaran aya kepentingan politik lah, ekonomi lah, budaya lah, agama lah, terjadilah ketidaksinkronan tersebut ya perang. Jadi urang atuh teu nyaho Allahu alam kumaha kahareupna atuh. Kuari sanajan diembung-embung ge, aya wae perang mah perang bae, dihayang-hayang, diulah pan henteu bae. Tamaja Allah nu ngatur. Ieu mah urang keur carita doang kabeh ge Allah nu ngatur awak urang ge ieu teh kos urang nu ngatur Allah nu ngatur. Sing hade berangkat ti imah ka dieu kemudian urang diuk di dieu asanang urang mun masih kene asanang urang eta tauhidna can gede kos kitu mah. Encan hebat atuh. Oh Allah nu ngatur aing. Udang subuh, tas subuh mandi, tas mandi ngawuduk. Kajen aing mah henteu puasa ge pokona yang penting ngaji bae jagedean ngaji ganjaran jeung puasa mah emang dalil nu pembung puasa mah kos kitu nya ge bogaan dalil sarua nya ge
daripada ceknya tuh puasa aja tengah ngaji itu mendingan orang ceknya tuh bela dirinya naga sarua ayo geus kumaha sia bae atuh tah eta teh lainan urang nang Allah teteh kanyahoan menang Allah nu diperjuangkeun ku urang kandas ketika urang gering urang muriang urang berusaha ka dokter urang teh berusaha ka dokter ngaranna ikhtiar terus ke dokter makin hari makin tambah makin hari makin kritis makin hari diperjuangkan supaya ia sehat pulih kembali kahayang Allah lain perjuangkan ku sia tanas ya cek Allah bae kajen ku kumaha ge oh berarti ikhtiar teh aya di kalangan urang anu dhaif di kalangan urang nu bersyariat enggak masalah ngan mun urang kos kitu bae teh teu daek ngageser malah ngeunah ibadah malah yang kira ibadah bantak peting sholat, peting tahajud, peting maca Quran, maca sholat ngeunah kageser perasaannya lain perasaan sorangan anu sholat teh lain asa dibabawa kusaha ku kuntilanak itu siapa memang kadinya bahaya tuh ku Allah asa digerakkeun ku Allah geus nang Allah ngeunaheun Allahu akbar Allahu akbar ngeunaheun lamun urang nu boga perasaan urang nu salat capek geureun saleh sunat tahajud di rakaataini Allah sejak kaula salat tahajud 2 rakaat mustaqbil bar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah subhanallah Allah subhan sami Allah menang 2 rakaat ge capek capek lah sebab dah asa urang masa kumaha urang sih tanaga urang sakumaha kakuatan urang sakumaha capek urang lamun ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir Imam Abu Hasan Asyadzili Imam Izzuddin salat teh 100 rakaat saeutik ku bisa kos kitu urang mah 2 rakaat bae ku capek-capek teh atuh perasaan lain nyana mah geus asa ku Allah bae jana mah ngan saukur pas lang layangan dipaenkeun tah ku nu mentangna set ka dieu set ka ditu tunggu sia kenyan ka luhur kasisikeun oh pegat lalayangan pegat ai lalayangan pegat urang mah pegat mah paenkeun ku Allah tajud asa ku Allah Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar geus dipapat diuk reup PS udang jam 7 ai subuh ka mana subuh leungit subuh tahajud mah meunang 20 rakaat subuh eueuh ya Allah, keur carita Allah. Abe mantep di jero hati. Inna sholati sanyana salat kaula. Lillah lantaran nunita salat nurek ngaganjar kana salat Allah kalokeun. Wa nusuki ibadah hajina umrohna ka Allah keun lillahi rabbil alamin nunita haji jeung umroh Allah nu ngalaksanakeun mere tanagana ge Allah mere biayana ge meunang Allah dikallahkeun wa mahyaya hirup urang eueuh nu bisa nyieun hirup iwati Allah maka hirup urang teh dikallahkeun janu Allah relakeun hirup teh kallahkeun nementak lamun urang geus dikallahkeun hirup datanglah bulan Ramadan eta bulan Rajab sunah puasa misal puasa orang lapar ja lapar ge dititah ku Allah ja lain dititah ku Allah mah aing mah henteu teu puasa lantaran dititah ku Allah kajeun lapar ge tah urang teh kuari hirup aing ieu nu Allah kuari dititah ku Allah laparna ge nang Allah aing ridho dibere beuteung lapar sebab dititah ku Allah ketika datang ke jam 10 sadar teu kuat cek ini lah cek kiai ge sakuat mah
Sakuada cak kiai ge ngeunang teh kiai ngeunang teh mah. Yes, 10. Allahumma laka sumtu wa bika mantu wa ana lumatu. Gitu, lak daret ngarokok beres. Eta teh sarua jeung teu ridho dititah lapar ku Allah. Sarua gitu kan? Sok geura ge bayangkeun. Sarua jeung lantaran nyana embung lapar, watak beteung teh lapar, sarua jeung abdi Gusti teu ridho kana parentah puasa Gusti lantaran karasa lapar. Abdi teu ridho di laparan beteung abdi sebab beteung abdi kukurubukan. Dina kukurubukan beteung abdi teu ridho. Sarua jeung nentang ka Gusti Allah tah. Tah, sarua jeung kitu tah lamun dibayangkeun kurang, ieu tah wa mahyaya hirup urang teh nu Allah. Ketika nu Allah pasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Tah, urang teh lamun ditaliti ku ahli thariqah mah bejauh jasa. Urang selalu demo ka Gusti Allah. Demo urang teh teu ridho. Panari dina berthariqah mah tasawuf kudu ridho bae. Ridho teh artina sesuai jeung perintah Allah. Nu wajib nu sunnah sesuaikan jeung perintah Allah. Urang ulah aya nentang ka Gusti Allah, lapar setik, ya Allah ya Rabbi, abdi dititah puasa ku Gusti, dilaparan ge ku Gusti, abdi ridho parentah Gusti pas ka beteung abdi lapar, ridho abdi. Allah mau ningat, oh nang aing pan sia dilaparan teh ku aing sia ridho kana parentah sunah aing. Beuh luar biasa, angkat derajatna, naik sia ka luhur, kek aing diraga gede ge. Mun hayang luhur teh teliti kurang setik teliti ibadah teh tadi teliti setik urang mah loba teu ridho. Udang penting 2. Aduh. Tunduh aduh. Saha nu teu tunduh atuh jam 2 ngajak KPG tunduh. Jam memenakan nonton TV heula kan. Tunduh atuh. Tuh. Gusti abdi moal kuat salat tahajud tunduh. Abdi teh SD bae Gusti. Atuh teu kudu ngomong sia, teh naon hudang teh Gusti Allah. Ku aing dihudangkeun geus teh aing deuk ngeuleuh karidoan sia datang ka mana. Tuh, SD atuh geus sakitu kitu da bae. Geus moal ditaekeun ku aing pangkat sia. Ketika urang tunduh terus kacai wudu bandi wudu salat Allahu Akbar tunduh Gusti abdi aya diparentah Gusti salat tahajud ku Gusti abdi dihudangkeun ge saha nu bisa ngahudangkeun jauh emang urang hudang lain ku Allah dihudangkeun ku Allah ulah bajar nang urang begitu urang hudang jeung oi kunaon aing bisa hudang cak Allah bolon teu budak ku gunang aing hudang sorangan di mana hudang sorangan ke paeh sorangan sia. Hudang sorangan nang Allah. Menang sa malaikat hafazoh kan aya malaikat hafazoh kiri kanan berang 2 peuting 2 atau aya 10 di dieu hiji di mana di mata 2 gitu takan di ceuli 2 di irung di sungut kan di malaikat hafazoh. Mun eueuh malaikat eta emang kumaha kitu urang. Urang hees mun eueuh malaikat eta aya sireum asup ka ceuli. Urang hees mun eueuh malaikat eta asup ka irung. Jeh, komo tukang beca mah nya di bale, Pak. Atuh sewa teu meunang main gapleh eleh. Tukang beca pan. Datang ka ieu disarekan ku pamajikan atuh doh tukang beca mah tuh. Salah, ngabohong. Bebejana neuk narik didorong. Gede bohong tuh budak. Dorong ulah narik. Itu kag beca tada dironggangnya nah sarena teh di bale jana sarena jana pentangkal buah mangkaning keur kembangan loba sireum tapi kan biasa bae sireum datang ka dieu malaikat sireum datang ka dieu sireum datang ka dieu tuh malaikat terus datang ka zohor dihudangkeun malaikat hudang zohor zohornya neangan tempat putih rebe cak malaikat ku aing dihudangkeun ke titah zohor bolon sia malaikat sendirian we jeung serikeun tolol ku aing dihudangkeun nang ngahudangkeun malaikat eta udang
toel kemarin hudang dohor tuh kadang nggak suara azan bener aya ala sholat aki-aki nazam aya ala cek tukang beca tengenain teu budak azan dah SD urang malaikat apa doh aduh lamun malaikat apa doh lenyai segala macem dararatan barang sana kumaha eta teh ngahudangkeun ka urang hudang beuting dihudangkeun kan malaikat hudang jang sok hudang bae urang nah hayang hudang mah hudang bae malaikat kan ngahudangkeun ulah asa aing hudang sorangan si mana hudang sorangan modar sia ke modar sorangan bisa nang Allah abdi hudang Gusti dihudangkeun ku Gusti abdi titah tahajud aya parentah Gusti Allahu Akbar abdi lelah gerido sebab hirup abdi teh lillahi rabbil alamin aya di parentah Gusti andai kata paeh keur tahajud abdi ridho daripada abdi paeh keur main remi mendingan keur aya di parentah Gusti ridokeun tunduh abdi ridho dibere tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti tak kuari urang diuk di dieu ye haju panas abdi ridho Gusti panas ye lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ye lantaran kikiritikan ye Gusti tah aya keneh bae panas nama ridho dan di jalanan lapar nama teu ridho ridokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ye kajeun abdi mah paeh ge prek beneran sih ya saya lantar maksudnya mokuskan lillah ya inna sholati wa nusuki wa ya lillah hirup abdi teh nu Gusti dek dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi dek dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek nak kajen ku kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab nu Gusti ieu dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa masyaallah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti jehehe wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho titahna mah ridho aju kuari mun paeh teu kumaha ngomongna nya aingnya ai teu ridho beusi dicarekan ku Allah ai ridho aing beusi dicabut beneran jadi can ridho atuh ih henteu nyebutkan ridho mah ngan aing isin bae nyebutkan ridho teh geus sibat atuh cepet bae ku bahas ngajawabna maksudnya siapa mun paeh kuari ridho keheulanya ye angel emang katanya siap geus sakieu bae ai paeh sia nu sa nu Allah siapa mun dipaehan kuari ridho engke heula ih teu jadi mah budak eta teh encan ridho ka Gusti Allah mun geus ridho mah hampang mantak paeh teh anu angel teu ridho nu mantak angel kunaon itu aya kabeng berat nu mantak kabeng berat kunaon cinta dunia teh berat kana paeh cinta ka mobil cinta ka motor cinta ka sawah cinta ka pamajikan cinta ka kabogoh cinta dan sekitarna perusahaan eta paeh hese sebab eta lah nu ngabang-baluhan ka urang jeung nyeri si eta teh nyeri nu mantak maningan paehkeun heula memeh urang paeh mutu ko belanta mutu cak Kangjeng Nabi paehan maneh memeh maneh paehnyaan paehan naonna nafsu na paehan sok gerage ulah cinta dunia zuhud ngaranna mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate ketika urang butuh pake ketika keluarga butuh pake ketika tatangga jeung babaturan butuh pake sapira dunia etalah ngan datang ka leungeun ulah datang ka hate sawah misalnya orang boga datangkeun ka leungeun bae urus emang pamereti Allah ngan ulah datangkeun ka hate komo teu boga sawah teu boga toko teu boga teu cinta kana dunia ketika datang malakal maut deuk naon pake kabeng berat tuh deuk naon pake kabeng berat cek malaikat ieu mah deuk dicabut bae jitu mah enggak berat teu ku toko di mana gablek henteu oh nya mobil di mana henteu teu gablek ieu mah eta nu dihareup usaha kamu batur kamu cicing di dieu bae eta mah
pancok dipake nyana ngajak temen teh oh aja motor di mana orang teu bawa itu nu nyalan deh oh saya hayang mah cokot malaikat takos gitu ya karena motor kempes cek malaikat jangan untuk aing aduh berat ya pamajikan los aing naik mah majikan hideung ieu tas belanja saja naon mantap bukan pemajikan mah kanu gelis-gelis besi berat ke paesna itu berat aduh neng cek malaikat bareng ke pamajikan coba anu hideung mah nya pendek hideung pamajikan berentak pas gitu iya di pasar Jambalaya aduh cek malaikat ieu ampang jasa geus-geusan lu pake kaberat tokoh teu boga sawah teu gablek mobil teu boga pamajikan ge hideung kos kitu gegerakeun cek aman coba cek malaikat ini kumpae ku ari teh aduh eta toko mah nya aduh toko kakarat anggeus ceuk eta mangganing kamari tas ngecot digendut-gendut ku malaikat teh mobil geus aya hiji itu keur ieu deui hiji deui inden Fortuner aja dek diridokeun bantu ke lah malaikat tuh can neuleuh warnana eta kos kumaha meureun berat teh bae teh ya Allah ye nu mantak ayalah perjalanan thariqah ngaranna memeh paeh lantaran paeh pepegatan jeung dunya pegatkeun heula memeh paeh bahasa Kangjeng Nabi mutu qobla anta mutu paeh heula maneh memeh maneh paeh ke nafsuna heula abeh ketika urang maot geus eueuh kabeng berat paehan ti kuari keur hirup usahakeun urang ieu mah geus kolot nambah usaha deui kiai oplo tambah kos itu mah Ki Haji oplo kiai onam setengah oplo lah kieu kitu iya urang teh kan geus kolot mah geus mulai dipreteli geus mulai kuari dicoplok-coplokeun geus mulai ka ditu kaliang lahad deuleuan teh supaya paeh teh aman ulah aya kabeng berat di jero hate preteli urang dek perpisahan jeung dunia perpisahan terakhir nu bakal moal noel deui mobil moal ditoel deui sawah moal ditincak deui imah moal dinikmati deui kabeh urang bakal didadahan ku kabehan bakal selilana terus datang ka kiamat perpisahan total terakhir mun berat keneh cilaka mantap kuari keur hirup dipreteli ku urang kacinta urang terhadap dunia iyalah thariqah mulai dunia mah dunia bae satungtung urang di dunia pasti bae urang hirup aya di dunia jeung makhluk pisahkeun hate urang teu pati resep ulah diresepan teuing lalaunan moal bisa sakaligus total moal bisa engke sinar ilahi nu nyorot ka jero hate lalaunan mantak kukula sok sering dibeja-bejakeun mun urang endek meuli baju kabeuli nu 1 juta turunkeun nu 500 bae ulah terlalu cinta maksudna kabeuli nu 1 juta ge moal nu 500 bae geus ieu kabeuli nu 500.000 teh kabeuli aya nu 250 meuli nu 250 bae turun tah ka cinta urang teh ulah terlalu ka ditu neuleuna ka handap bae urang bisa meuli nu 250.000 tapi aya nu 100.000 bae perlu meuli boeh bae kongkoyangkeun ka dieu geus ku urang ka masjid make boeh bae Allah euy Pak Haji kunaon aing geus asa paeh bae hirup ieu geus moal dijahit-jahit deui aing malah geus make boeh bae geus diajak dagang mal aing asa geus aya di bibir kuburan aing mah hirup ieu mal ngariung geus terus geus aing geus ieu mah ieu boeh geus cecekelan bae itu aya rangda ditu aya rangda onam oh masalah si anakna sabaraha eta masa kadanyakeun anakna keneh blon loba tah ieu deuk carita wa mahyaya wa mamati maot teh nu Allah lain nu urang jabuktina aya jelema anu nginum racun endahan cager panyakitna jan paeh mah kos kitu encan waktuna mah tuh lamun kamari keur carita
kejadian di Jili kejadian naon gitu ngaranna gempa bumi kemudian aya jelema dijero 30-an kok aneh teu pae sabulan dijero teu pae 30-an sabulan teu pae dijero jadi kumaha eta asal lapar jol aya Syekh Nazim datang ka dinya mimiti nama terus ngobrol ka belah dieuna datang deui Syekh Nazim nu kamari maot teh selama 1 bulan di jero nyana teu aya hayang dahar teu hayang nginum teu hayang biasa bae seger ketika taneuhna dikerukan kalaluar sabulan di jero menang saha eta jaritakeun anak teh ketika tsunami Aceh dah geus bohong paeh mata manu biasa iya mah jelema ahli Allah kan di jero teh endahan ngobrol jeung jelema neuleuhan lauk di jero ieu lauk anu teu karasa keur tsunami begitu beak cai kakaraknya oh ieu tsunami nang saha ulalala orang hese teh kok kitu teh dibalikeun perasaan ku Gusti Allah can waktuna paeh mah teu bae can waktuna paeh mah teu bae sanajan teu perang, teu tsunami, teu gempa di luhur kasur, make AC. Udangkeun ku pamajikanna modar bae. Nu mantak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allah. Ulah sakokok teuing ka awak urang. Ulah dihokan teuing awak urang ketika aya perintah Allah laksanakeun. Ulah hook, udang penting asa aing mah gering isuk hook biasa berarti ka awak. Emang usaha si awak eta. Ayo nusaha si awak nu Allah ayo hirup nusaha nu Allah pada tu tidak laksanakeun perintah Allah kesel nah nafsu datang perintah perang ulah awak nu Allah awak aing nu Allah hirup aing nu Allah paeh nu Allah aing geus laksanakeun perintah Allah kitu bae suleh hese berangkat minggu ka mana dia ngaji kita budak ku Allah kita kusata ngaji ku Allah awak ku Allah dititah ku Allah ayo kita tuh urang bensin nanti itu tuh aing ka Allah tak pamajikanna sial tak pamajikan blon ayo titah ku Allah maka Allah ka ditu los teu kudu usaha ka Allah bae los ka haji ka ditu geus beak teh anting beak dijualan ka Allah keun pamajikan blon nyungkun eta pamajikan ketika datang perintah Allah ulah hook jadi hook bae ge bae dokter Sony Tangerang ahli jantung Sony ahli jantung nyana tukangan nasehatan hati-hati jantung mah ini hati-hati yo tukangan nasehatan ya tidak boleh kaget tidak salah makan dan lain sebagainya nyana tukangan nasehatan tas kerjieun resep kok akan Gusti resep Sony Allah nu mantak ari geus puas mah urang berbakti ka Gusti Allah lah hirup aing teh nu Allah diperintah salat ku Allah perintah ngaji ku Allah deuh dikaallahkeun kajeun leuleus ge aing mah rela asal diperintah ku Allah hirup aing teh nu Allah kuari titah perang rela aing mah titah perang ja nu nitah perang Allah awak aing nu Allah ngagerakeun lagi ku Allah pae cenah di medan laga rela aing mah sebab dititah ku Allah aing ke bakal bebeja ka Allah Gusti abdi titah perang ku Gusti abdi perangna Gusti pae abdi di medan laga ku Gusti ayo dek dikawanakeun banyak kana neraka ya tuh kalau tuh kumaha aing ulah kitu bagus, abdi usah kurang kumaha deui Gusti. Protes urang di akhirat. Teu bisa, di kana neraka kan teu bisa. Ieu, atuh surga-surga mah neraka mah sok jalir kitu. Urang bisa protes ka Gusti, bisa kitu Gusti. Jacak Gusti cenah aya rela ka Gusti bade dikasorgakeun. Emang si hayang ka surga? Aya disebut hayang sia teu. Isin nyebutna. Ngana teu ka neraka mah nya. Terserah Gusti pantes ka mana abdi di tengah lah di tengah-tengah teuing ning lep ka surgakeun bae sih sakira hiji atuh tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ketika datang malakal maut ih paetan nu Gusti
cek malakal maut ieu abdi teh dititah ku Gusti kita nyabut nyawa anjeun atuh lamun teh mah paeh teh kudu dicabut janu Allah ieu ku rela-relana malaikat bisa paeh teh dicabut kajeun atuh rela jangan sareng dikumaha teu aya kabeber paeh nu Gusti hirup nu Gusti kuari dititah paeh ku Gusti atuh da Gusti bunga jasa malah abdi mah bunga sia bunga atuh jaku paeh mah kapan jeung Allah itu paeh-paeh mah teu kapangih pan jeung Allah rindu jasa ku jeung Allah eta kan ngeunaheun kos kitu mah coba nu berat ka dunia ieu abdi malakal maut deuk naon nyabut nyawa nu bener ya atuh sok lalagaan nih pan paeh urusan paeh can anggeus anak can aranggeus pagawean can anggeus engke batas pilpres atuh waduh emang saya milih salah atau pengen libet saat milih aku mau nomor duit bengke geus pilpres mah ngeunaheun negara geus presidenan ban kuari mah ieu ngagantung ya aya mah aya cek balakal maut nah urusan aja pilpres paeh serahkeun ka Allah geura inna sholati sa'nyana sholat abdi wa nusuki ibadah haji abdi umroh haji wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin nusasan wa Allah ka Allah ikhlas bertauhid berarti la syarikalah kulillah-lillahna ka Allah teh ditambahan deui la syarikalah teu aya anu ngabarengan ka Gusti Allah hiji lillahi rabbil alamin la syarikalah eueuh anu ngarejeungan ka Gusti Allah wa bidzalika umirtu ku ayana parentah di ka Allah keun salat ka Allah nusuk ka Allah hirup ka Allah paeh ka Allah umirtu diparentah kaula ditauhidkeun hiji ka Gusti Allah sarua jeung wa umirtu bidzalik abdi dititah ku Gusti teh ka Gusti hungkul salat abdi haji abdi hirup abdi paeh abdi wa ana awwalul muslimin cekang jeung Nabi kaula teh pangheulana anu nurut kabeh min hadhil ummah tiba heula ti zaman Kangjeng Nabi Adam pangheulana nurut adalah kaula jak Kangjeng Nabi panu pangheulana diciptakeun ku Gusti Allah cak Kangjeng Nabi kaula diciptakeun ku Gusti Allah min nurillah tina cahaya Allah ku aya sakitu sanajan pangpandeurina diayakeunana horenganan diciptakeunana mati heula nu mantak dina Al-Qur'anna wa ana awwalul muslimin pangheulana Kangjeng Nabi teh jentulna hungkul Kangjeng Nabi Adam ti heula padahal pangheulana mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak cekangjeng Nabi kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi wa akhirahum fil ba'si kaula pangheulana para nabi nu diciptakeun para nabi mah mimitina Kangjeng Nabi Adam sumuhun abdi pangheulana kuntu awwalal anbiya'i abdi nu ti heula fil khalqi diciptakeun ku Gusti Allah wa akhirahum fil ba'si pang panderina dikaluarkeunana diutusna mendak Kangjeng Nabi ngomong nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalum may yadkhulul jannah kaula nu pang akhirna diayakeun ka dunya nu pang heulana diproses ku Gusti Allah yaumal qiyamah nu pang heulana asup ka surga adalah kaula berikut umat-umat kaula ialah wa ana awwalul limi tina ayat ieu Kangjeng Nabi diparentah ku Gusti Allah kita dibaca di awal salat sababaraha hadis Bukhari aya Muslim aya jeung berbagai-bagai hadis mantak ku Kangjeng Nabi dibaca setelah takbiratul ihram usolli Allahu akbar
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Berbagai riwayat macam-macam aya anu ti Allahu akbar kabira, aya nu langsung ini wajhatu wajhiya. Jadi kita urusanana urusan para mujtahid nu ngaijtihad nyuplikna menang ti hadis mana ngan aslina Al-Qur'an nama ieu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Imam Ghazali Imam Syafi'i mah menang nyokot ti riwayat saja ieu nu dicokot Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa tawasila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa datang ka selesai. Tapi Imam Malik mah lain, langsung ti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki. Imam Hambali mah lain, malah langsung ti dieuna bae Imam Hambali mah langsung ti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terserah dek make nu mamana ge. Nek make Imam Syafi'i aya riwayatna jelas, Maliki aya, Hanafi aya, Hambali ge aya nu tilok salat mah teu puguh riwayat. Riwayat mana tuh? Tuh. Nah iyalah, Masya Allah ayat ieu dibaca ku urang di salat nu mantak ketika urang maca ieu ye sok fokuskeun geura ka Gusti Allah. Begitu cek urang inni wajjahtu sa'nyana abdi menghadap abdi. Wajhiya ngaharepkeun awak abdi lillazi fataras samawati wal ard ka Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal hanifan muslima lurus tur pasrah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati sa'nyana salat abdi dan nyunita salat ge Gusti wa nusuki ibadah haji abdi umroh abdi janunitah nage Gusti wa mahyaya hirup abdi janu ngahirupkeun nage Gusti wa mamati jeung maot abdi janu ngamaotkeun ge Gusti lillahi rabbil alamin. Ieu milik Allah nu Allah adek di ka Allah keun abdi rela Gusti kajen kukumaha ge deuk di ka Gusti keun janu Gusti la syarikalah teu aya anu ngarejengan ka Gusti mah wa bidzalika umirtu emang abdi diparentah teh kudu ka Gusti bae wa ana minal muslimin. Ai di dieu mah wa ana awalul muslimin. Jadi urang tah mulai tina takbiratul ihram haju doa iftitah ge geus papasrahan ka Gusti Allah. Ngeunaheun kan. Moal aya ke nyalimpang-nyalimpang moal. Moal aya nyalimpang-nyalimpang sholli Allahu akbar kabira motor di mana? Ditunjang dan teu budaknya. Aduh, remna blong. Lah tuh beres tuh budak. Apa ganti bae tuh motor? Si, cak Gusti Allah sih salat sih, apa kerja di showroom? Salat sih kos kitu. Padahal di sia maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Isin ta urang geus ikrar make sungut kunaon hate ngolebar isin kah? Isin mantap fokuskeun ti mimiti dirinya abeh mantep ih moal kebel urang hirup lamun urang geus dibere ngeunaheun salat geus eta mah sorga we ngeunaheun jasa asal geus dibere mimiti dibere hayang bae pantah hayang bae ka salat teh hayang sarajan keur di jalan ge geus dohor tancan nya ye hayang tah geus dohor tancan nya geus engke bae atuh aduh cak babatur penting tadi nanyakeun teu kararagok lah kalotor di baju lah gitu engke bae ditiir hijikeun ditiir emang sate ditiir Masya Allah mimiti hayang kangge sahayang dibere terbiasa kadituna teh lamun trek we dibere ngeunah geus mantep jasa ngan eta mah ngeunaheun mah tah rahasia Allah pamere Allah khusu ngaranna hese teh mah teu bisa diayayakeun teu bisa dihusu-husukeun teu bisa
eta pamere Allah bae. Kadang-kadang urang keur biasa-biasa net sulusuk deuh ngeunaheun amat teh salat. Aya kurang dirapih-rapih salat make baju bagus, sorban bagus, segala nu sajadahna ge bagus. Anyar kabeh, sajadah anyar, baju anyar, samping anyar, kabeh serba anyar bagus lah. Kopiah anyar kabeh. Allahu Akbar. Abeh ngeunaheun ban maksud urang salat. Barang deulitnya. Betul nu kos aing. Jangan. Asa ngan aing doang sa masjid mah nu kos kieu. Ya tolol deuk khusus di kos kitu. Eta hese. Aya nu biasa-biasa bae teh. Anu mantap ge amanat tah aya amanat ti guru. Urang lamun pernah salat ngeunaheun make baju nu mana samping nu mana eta sing ada tah. Aya rahasiaan tah baju eta tah. Berarti tah eta meulina rada bener tah. Meulina rada bener tah. Urang kungsi rada ngeunaheun sanajan nu rupana jeung eta teu bagus, tah eta teh rahasiakeun tah mah geus ada simpen kajen teh nu bagus bikeunan ka batur. Teu husu aing make ieu. Aing teu husu make ieu blon ieu baju ieu. Ieu menang pamere camat ni teu beres ieu. Oh, ieu tah eta rahasiakeun baju eta engke jang salat penting beda ge kira. Engke aya karasa, ilmu guru toriko mah kos kitu cirian baju setiap baju. Ka baju-baju ieu mah keur carit padahal mah urusan hate. Padahal urusan hate tapi nempel teh jeung baju. Urang kungsi ngeunaheun make baju nu eta. Set geus dirahasiakeun ieu mah ulah dikamamanakeun. Geus berarti salat penting pake ngeunaheun. Tah eta lain deui ka hate. Itulah Qul aghayrallahi abghi rabba wallahu a'lam.